di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara mah ibaratun anil imsaki anil ukli wasyurbi wal jima'i fi waqtin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Hiji ibaratina nahan dahar, nahan minum, nahan jima. Dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting. Eta ngaranna puasa ceuk syarat. Ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teu dahar teu minum teu jima, timimiti surut panon poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surup panon poe nu kitu ngaranna puasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Dina sahih urang masih keneh dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nuku nikmat-nikmat etalah urang dina sahih bisa kumpul di majlis ieu kalawan niat anu sami, yakni urang mengayakeun penutupan pangaosan dina tahun 2011 atau 1432. Mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi gagah ku Gusti Allah dina ngalaksanakeun ibadah puasa khususna ibadah tarawehna tur ibadah-ibadah nu lainna sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu hiji bab rek nerangkeun puasa. Padahal mah geus teu diterangkeun geus apa. Unggal poe aya nu puasa bae, aya nu per Senin Kemis, aya nu awal tengah jeung akhir, aya nu dina bulan Mulud bae ngumbah keris aya puasa. Bulan Rajab omo di bulan Ramadan mah urang mah ieu mah ngeling-eling bae. Nu can apal supaya apal, nu geus apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa teh cek sakadar lugot ma al imsak teh nahan. Asal orang nahan tina sagala rupa neker cek bahasa Arab, cek bahasa Jawa. Eta teh ngaranna puasa. Lain teu dahar teu nginum ti jima beurang, peuting ge, teu ka mamana ge, teu dagang ge, eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina sagala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa.
urang manterek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda. Cikupa Belaraja Pasar Kemis bari Sunda nage istimewa. Sunda nupang lemes-lemesna di dunia. Sunda bagus Bandung mah eleh ku urang Cikupa. Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an. Aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean. Ku duaan ge tibalik. Jadi cowong urang Cikupa. Teu kudu make sapeker. Jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo. Jeung Baduy. Make sia aing. Aya di Pasar Kemis mapan abdi. Kuring paling hebat paling kasar na. Aya di Cikupa mah. Ka mana sia? Kayak aing tungguan ngising heula jorok. Tapi sakitu ge bagus kena dibandingkeun jeung urang Rawakidang. Rawakidang ngopo arang marari hujan ulu kutur. Teka artieun urang Bandung naon sia eta cenah kitu amat. Geus kitu bae tama dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masyaallah ilunan dur di ewe lurah teu jero-jero aja. Asal alikat ngadengnya. Tapi di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara mah ibaratun anil musaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqatin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Iji ibaratina nahan dahar, nahan minum, nahan jima. Dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting. Eta ngaranna puasa ceuk syarat. Ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teu dahar teu minum teu jima, timimiti surup panon poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surup panon poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu minum teu jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Sarua bae. Aya teu niat peutingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Ieu mah puasa ceuk sara. Mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna ye tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah dititah. Wahai jelema nu ariman. Rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup
keneh kutiba alaikumusiyam dipardukeun ka maraneh kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka allazina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing dibebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta. Buku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya. Diseru ku Gusti Allah titah ngalaksanakeun. Alhamdulillah ya Rabbil. Besi aya nu ngahiri urang Cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula henteu kitu. Aya anu ngahiri, emang hirian urang Cikupa. Kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang. Ngahiri. Dire sama dibere kene ieu mah pugung geus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah. Kakana boga pamajikanna rada jore. Adina boga pamajikan rada gelis ngahiri dek dibunuh tarolol orang Cikupa eta urang gitu-gitu teh ieu ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat nu maraneh kabeh. Kamemeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan. Terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda. Sapoe puasa sapoe ente sapoe puasa sapoe ente. Geus nu sabulan teh 15 poe. Memehna dititah puasa genep poe. Nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah. Panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimumule dimuliakeun. Nah ieu akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kos kitu, kieu bae puasana ieu cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campleng. Itulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa. Disunahkeun qiyamul lail numantak faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil
Mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa, orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan, ku datangna bulan Ramadan. Haramahullahu jasadahu alan niran, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka bae geus. Ngan aya bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ya kabehan sia bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya. Kunaon? Bunga teh aing mah lain naon bukana doang. Aduh asana. Kunaon emang? Rujak. Di dia sirup, di dia kopi, di dia susu. Hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah aing bunga teh. Aduh macam-macam aing saurang mah lain aing mah bunga puasa teh. Sahur doang sahur. Kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyoda maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajerona Ramadan pasti kitu mah. Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel. Sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan dileuwihan bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu nama eta dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang.
mawa ceri kadinya teh kunaon penta tulung jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta nu kamari ge can dibayar ya kuareng minta tulung deui bae tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan bebeja ka haji eueuh kitu eta teh tamu teh macem-macem yuk keur carita jelema nu henteu ikhlas datangna bulan ge sarua bae takos kitu teh lamun bawahan kedatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere tapi baheula nu kuari mah lain justru atasan teh neken ka bawahan bolon kuari mah baheula mah mun kedatangan timpro teh bunga tapi kuari mah mun kedatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundatan malulu eta di ditu di Malaysia menang niru di Indonesia eta ge sarua baheula mah kedatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok teh bupati eta di Lampung tah mah kitu menang niru di dieu di Jakarta jadi kos karar itu kuari mah tah baheula mah lamun di sakolahan datang penilik wah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu dek dibere penerangan tur manehna nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok eta di ditu di Jogja teh mah sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu nariruna Yahudi bae kabeh jadi teu bunga budak guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengket irisan tungtungna manu ditekenna orok kondisikan buat atasan kita jadi karar itu ya seuri heueuh beureun tah kajeng kumaha teh guru tanu seuri guru kajeng itu tetep cali berlain deui nu beres mudah-mudahan ku ayana pangajian ieu jadi beres bawahan jeung atasan beres rakyatna jeung pejabatna beres muridna jeung guruna beres kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan boro-boro deuk kadatangan timpro boro-boro deuk kadatangan penilik ieu bawahan teh sangkilang murid deuk kadatangan guru nirisan murid deuk kadatangan guru nirisan emang kunaon urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar kuari dek datang di embe asana ye guru begitu teh eta kiai eta bangsa kiai Golkar biasana guru teh masyaallah hese biasa anu urang datang teh jelema bunga coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah tambah lebay bodalna diangkut ka abah punya eta teh bunga takut kitu teh aya teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah atuh ka ditu nang sangat didik ke di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa tungtung nama ambalayah kabeh teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngan ieu mah preman bersorban lamun di PNS mah preman berdasi lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu wa ta'ala.
atributna bebas deuk kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahanna bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang ge urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Antepkeun we lanan. Aduh, masyaallah di urang sabaraha ranteun nu biasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ka kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya, tenyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakan ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai, pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae, nu ngabuburit make celana pendek, eta aing mah resep ngabuburit kapuring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make celana panjang, insyaallah resep cenah aing, pan eta setan tah gitu ngaranna teh. Dipertanyakan kunaon eta. Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satira anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringinna dirantai macam-macam. Tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeuna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidati sayatin wa maratu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah.
lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararubasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dek jalan mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus hayang nginum naon. Dahaga saeutik-saeutik.